Isuk-isuk di saung Abah Kabayan, Kabayan keur ngobrol jeung Tono sedangkeun Johan keur sare di saung Abah. Baturan bawa baturan teh. Orang mas wae. Aduh ini bolong. Ampunan itu lah tapi dia luas. Jantungan gitu. Nah, ulang wae. Nanti kan bisa pikiran masa depan nih. Emang mana bukan masa depan gitu. Yang boga lah orang mah teh si Tono hardoliun we gaweuna. Ngomong teh ulah di tukangan ya. Orang kan ngigireun maneh. Nyanggeun tuh. Enggos. Toh namun gawe di kota teh ngeunah teh. Nah lah emang dari ya. Yang kayak sih seltiknya budu-budu. Emang kemarin gawe di kota. Nah, masih omben make odol. Ada. Oh, jadi mau di kota teh omben teh make odol. Kayak gitu maksudnya teh karena olahraga gitu lah. Namun orang boga gawe di kota bisa menang duit loba siga maneh teh. Bisa sih. Mun maneh endek engke ku Ambi endek dianterkeun ka terminal tapi tongkol pamit heula kasih ambu jeung si Abah. Ya, kayak orang pamit ke sama bisa apa. Ton, ka ten orang yuk lapar ya. Yuk. Ya tuh, sedang kan. Ya, bayan di Kalorang Kasa. Ya. Assalamualaikum. Ada ya buaya? Waalaikumsalam. Kabayan teh ngahuleng deui 15 menitan dauh gawe terus datang we Ayanti sareng baturana Idah masian tuangan ka Kabayan. Assalamualaikum Kang Kabayan. Waalaikumsalam. Naon nih? Ya abdi bade masihan tuang. Tidak repot-repot. Kang, abdi dangu ti Johan sareng Tono. Cenah Kang bade ka kotanya. Mohon. Amun akang ka kota ke abi sono. Hah, non? Ke abi sono. Ayanti uwi yuk. Ya. Kang abdi pamit heula nya. Nuhun. Sami-sami. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Pas sore Kabayan balik ka imah minta izin ka Abah jeung Ambu rek nyoba ka kota Bandung waktos keur tuang. Pek geradahar Kabayan tang teu capek geus di sawah. Tunggu. Nya kumaha sawah Abah ayeuna geus beres maculna. Tong sare wae aya maneh teh cing getol digawena. Emang semua lancar banget. Kabayan teh geus kieu saya ngeraboga duit siga si Tono. Si Tono kan enak ke liburan di kampung. Soalnya dia geus loba. Jadi dia yang izin ka Abah jeung Ambu bade gawe ka kota. Nya ku Abah mah diizinana, put hayang neangan gawe di kota kan di lembur oge loba kagawean. Di kota mah gawe lagi nggak apa bisa gawena gawe kantoran siga macul siga di sawah lawan pegawaiana loba jeung ngajina ge gede. Oh nya tuh ku Ambu jeung ku Abah diizinan. Tapi sih menang hasilnya. Ya. Iraha inditna. Inditna isuk jeung bareng si Tono si teuing penting moal. Yang ku Ambu disiapkeun baju-bajuna anu kudu dibawa. Ya, Bong. Kabayan buru hudang ngerasa subuh pan ka kota teh ya. Kabayan. Ya ampun, kabayan duduk kene. Nya kan enak sholat subuh. Kabayan hudang. Kabayan hudang ngerasa subuh. Nya, oke, kabayan udah. Nya, Bu.
5 menit salajengna. Kebayan, oh kebayan. Kabayan tuh aya nu nyamper. Tiris. Terus wae. Thank you kelaton. Mun bersin teh tutupan atuh. Nah, dia kamari baturan abdi bersin teu ditutupan. Irungna coplok, panonna kaluar, parahna deui tai cilna ka mamana jeung huntuna ka balatan. Hae udah gitu mah. Terus paehna dikubur ku semek 5 roda deui. Tos ulah heureuh wae geura-geura. Nyambu. Mana tuh abi pamitnya? Nah, itu. Ganti baju heula. Teh ton. Coki coki coklat asli, raosna salangit. Coki coki nyian bunga, coki coki coklat asli, raosna salangit. Coki coki. Raos. Koran nunggu bang? Iya ya koran pikiran rakyat jadi tribun dari mana? Pikiran petani ya bang? Ah iyalah. Berapa petani bikin koran? Wis ya. Oh loba ieu nawe. Lowongan pagawean. Iya iya pikiran rakyat anu seueur lowongan pekerjaan. Sabaraha? 5.000. 5.000. Anggo mang mah 6.000 we. Kan 6.000 mah beuki mahal atuh. Ya 5.000 bae ya teh. Hanya bang? Koran. Kan sebenarnya kemarin saya ieu teh bener bangkong mohon kan. Naon kan? Abdi bade ngalamar pagawean Pak. Kan mau di gitu ya. Terus aja. Oh, nuhun. Enggak tarikeun kalabat. Mantap. Saya betul bade ngelamar pekerjaan. Bapak mau melamar pekerjaan? Oh silakan Pak. Kami minta fotokopi ijazah, KTP dan surat lamaran kerjanya diserahkan. Kemudian ini nomor antrian Bapak. Nanti akan kami panggil untuk diwawancara. Betul, iya KTP nih. Abdi di kampung tak apa mun kudu make surat lamaran kerja, siga kumaha nya. Seperti ini Pak. Oh, nyanya lagi, emang kayak bisa nambah telanya. Nomor 15, silakan masuk ke ruang wawancara. Silakan Pak, duduk. Mana? Sebutkan nama Bapak dan dari mana asal. Saya teh Kabayan dari Cianjur. Kenapa Bapak Kabayan ingin kerja jadi security di Bangka? Saya teh pengen punya uang banyak, terus teh saya teh pengen kerja kantoran
sama di brosur juga syaratnya nggak terlalu banyak, cuman punya badan tegak, KTP, sama ijazah. Sebelumnya, Bapak Kabayan kerja di mana? Apa pengalaman Bapak Kabayan? Pengalaman saya mah banyak, saya teh pernah mantuan si Abah nyangkul, terus teh saya teh pernah gelut jeung maung, saya teh pernah ngalah babi, terus saya teh pernah berenang di curug, tapi curugnya nasi panin. Baik Pak Kabayan, di sini tertulis pendidikan Bapak yang terakhir SMP, sedangkan yang kami butuhkan pendidikan terakhir SMA. Jadi mohon maaf Pak, Anda tidak bisa bekerja di kantor kami. Nanti bisa Pak, aku jangan bisa lagi ya Pak. Sini, diam kau. Sini, diam kau. Sini, Sanggeus sapoe jeput ngilu panerimaan pagawe di bank jeung ditolak, Kabayan lempang di trotoar monumen bari sedih jeung lungse. Geus repeh jamret teh geus kabur teka udak sing sabar ieu ujian. menong nem ijek segala. Kang Kabayan? Nang itu kunaon ijek segala. Akang teh saha? Aku tuh anak itu neng saha. Saya teh Rini babaturan gawena itu nembe teu teh jambret. Di jambret? KTP-na lengkap. Mana jambretna mana dia? Geus leungit Kang jambret lagi geus teu kaudak. Mun aya ku akang piteskeun leungeunna. Tuluan abdi Kang, abdi rek balik tapi teu boga duit. Akang itu boga duit. Tapi ya baik mah ya diantarkeun. Ya Kang, panganterkeun itu saya teh perlu jadi tuh bisa nganterkeun itu ka imahna. Ayo Kang, urang naik angkot. Yuk. Kacaritakeun Iteung jeung Kabayan geus nepi ka imah Iteung. Kabayan diajak asup ka imah kontrakan Iteung. Iteung cicing jeung baturana Aura anu digawe jadi sales toko sapatu. Anu kabenaran geus aya di imah. Makanya kasih Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iteung tos euing sareng saha Iteung? Kenalkeun ya Kang Kabayan babaturan salembur Iteung. Eta socanaha meuni beureum kitu siga tos ceuring. Henteu. Mangga calik. Aya kursi kan? maaf ampun. Mangga ka ngaleun. Iteung, eta naha sacamane beureum kitu siga tos ceuring. Tadi teh itu teh pulang di pagawean, terus teh ka jamret jadi ku abi antarkeun ka dia. Teu naras ka akang, abdi narasna ka Iteung. Sabar ya teh. Nuhun Aura. Kumaha teh pagawean? Pagawe Iteung teh ayeuna teh lancar, teh ayeuna teh Iteung teh geus beunghar. Teu nanya ka neng dari mana kayak gitu. Sing sabar. Kang Kabayan, kunaon bet aya di kota? Jadi ini bete geus ngalamat pagawean di Bangkong. Tapi pas basa pulangna kepanggih itu Alhamdulillahnya, Kang Abdi tepangkeus sareng akang. nuhun alhamdulillah. Cing ieu nya saban ke keuntian da kuno leuwih da Allah mah Maha Pangasih. Amin, sing sabar ya teh. Nuhun Kang. Nyata mun kitu mah akang pulang heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya Allah, abdi teh kangen si Ambu jeung si Abah. Ayo, buruan gila. Assalamualaikum. Ambu ka dieu kabayan geus balik. Ambu, Abah. Waalaikumsalam. Wah, anak kamu geus balik. Eta, tira di dieu. Harap dieu pas datang. Kumaha damang di kota teh? Damang. Syukur teuing kabayan mana geus balik. Ya. Kumaha di kota teh? Pagawean teh. Wah, di kota teh hese menang pagawean teh. Karena teh pas itu berarti lama jadi satpam. Kan pendidikan teh kan aku dulu SMA. Udah kan bogana ijazah SMP unggul. Jadi abi jangan menang pagawean. Yang urus aing mah sadar mah aku. Ya sok ayeuna mah ngurus sawah Abah cing bener. Nah, mau ngadoakeun mati sing sukses jadi petani. Amin. Mengertikah kamu? Aku rindu kamu. Walau kau menghempas diriku, mengganti cintaku. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Bukan dengan batur wae nyanyi teh. Kumahanya mesorana alus teh. Minum meh halus. Yang suarana halus, nginum meh halus. Assalamualaikum Kang. Abdi biasa sekali. Pios ya. Kang, emut kene ka itu. Emut itu aya di kampung Irahawi di kotana. Kamari, jeung teh rek gawe di lembur wae soalna tempat pagawean itu nu di kota teh bangkrut denge-denge. Kalang kabayan teh ayeuna geus sukses. Alhamdulillah nyai, itu berkat doa ti sadayana jeung alhamdulillah oge. Nyai aya di dieu jadi aku bisa sering ke minggu gitu. Nuhun Kang. Akang oge sebenarnya mah bade ngajemput nyai. Tapi nyai kan bisa di dieu. Kang teh bade makanya Bade naon Kang? bade bade ngelamar itu. Oh gitu Kang, abdi ge geus sono pisan ka Kang. Jadi kumaha? Satuju Kang. Nah, tutupan atuh. Naon ieu? Kamari. Andai lah. Parana teh keluar, irungna caroplok. Lah serius andai lah. Hai ceurik Kang. Hari wadai aing. Behind the scene, behind the scene. Lagi satu lagi baru aku itu. Wis kemanya kalau ngirakan heula.
Nah, tuh bisa. Ayo bisa gue silat Ya, dia. Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Pak, cukup, Pak. Security. Sini kamu, sini. Nanti bisa Pak. Ya, Pak, mohon maaf, Pak. Ya, Pak, sudah cukup, Pak. Security. 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 Hai, sini. Diam kau. Kang, pulang ngelanya. Assalamualaikum. Satu, dua, tiga. Coki. Coki coklat. Dan dong kelihatan jauh. Coki coklat. Nasi. Coki coklat asli raosna salangit. Coki nyieun bunga. Coki nyieun bunga. Coki coklat asli raosna salangit. Coki. Gas. Kayak gitu. Ih, pecunda. Buru. Guys, ini gue bisa. Kenapa orangnya? Thank you atas watching this film.